Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pemirsa, patepang deui sareng simkuring Siti Yulianti dina acara Wajar Warta Jabar nyuguhkeun informasi Kisunda keur Balarea. Kemis Kaping 18 Februari 2002 hiji tabu salapan dugi tabu 10 enjing. Baris nepangkeun simkuring bade midangkeun sawatara warta anu judulna Mangratus Imah di Cingiseud Kacaahan. Mangratus Imah di Leuleweuk Cingiseud, Arca Manik Kota Bandung, Kacaahan Balukar Walungan Cironggeng Limpas. Ti poe Salasa sore kamari, tepi ka poe Rebo isuk-isuk. Eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna warga teu bisa kemana-mana. Dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung dreum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 cm. Satutas patugas dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot ka eta cai caah make mesin kompa. Najan caina ngorotan, kagiatan warga di Leuleweuk Cingiseud Arca Manik Kota Bandung masih kateug. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjug ka paimahan warga masih diblokir tur kakeueum. Sawatara kendaraan ge jalana kapaksa muter tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeueum mimiti maresihan imah katut harta bandana. Warga Cingiseud Arca Manik Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng nu kiwari geus deet. Eta caah anu ngeueum imah warga teh di erong tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah tanggul walungan Cironggeng kungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum mangratus imah warga di Cingiseud Arca Manik Kota Bandung teh mimitina narajang ti poe malem Rebo balukar walungan Cironggeng limpas satutas hujan gede nu narajang ka eta leuleweuk. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kapidangkeun dina danget ieu. Simkuring Siti Yulianti seja amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.